Ya Allah, macam-macam di akhir zaman waktu baca Quran, geus teu kudu maca Quran, geus cukup di HP bae, trek meres baca Quran pencet deui susu keluar. Barangna eta-eta ke. Ji atuh kuari mah aya loba nu kasalahan mencet. Aya nu ngahaja sih eta mah kan ngahaja mencet. Suga teh daun khusu. Orengana. Beda jeung nu di imah cenah ieu mah. Rada gelede. Akhir zaman kurang-kurang bisa na urang. Geus cilak. Mantak mun masih kene resep ka HP geus teu ngajamin sorga da pokona. Geus teu ngajamin lantaran loba kene ka resep jasa berarti. Oh, ieu mah cenah kula mah kieu alhamdulillah cenah informasi doang tilok macam pagar gembela diri cek jero malaikat teneulekeun Masya Allah masih kene nonton resep nonton TV bawa HP geus teu ngajamin lantaran nafsuna terus we nafsuna. Hai sekadar informasi sih teu naon urang aya nyaho dulur urang di mana terus hubungan dagang masalah tahu penting politik tapi kan eta di jerona masyaallah pentingna mah ngan 10 nu teu pentingna 1500 biasa. Ya, tergantung urangna lah, lamun urangna bisa atuh mangga. Ulah ngabohongi diri. Aya bisa bawa salah. Tah jadi 80 wari keputusan kitu pikir ieu adalah penambahan ti Sayyidina Umar. Lantaran cek Sayyidina Umar teu bisa ditakzir. Zaman Kangjeng masih 40 jaladan Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'in Sina Abu Bakar masih 40 wa jalada Abu Bakar arba'in tapi ketika Sina Umar wa Umarus samani 80 masyaallah Sidra Umar lain lalagaan jawara teh lain lalagaan jawara-jawaraan lain. Sebab Sayyidina Umar mah kapan cek Kangjeng Nabi seserihan Kangjeng senyum. Naon tuan senyum? Setan sieun ka maneh. Ada teh kira-kira. Cenah Tuhan mah lamun maneh jalan dieu kabeneran aya setan ngilim. Sayyidina Umar ge senyum bae. Tuhan sok usieun setan. Atuh kapan si eta mah ditutur-tutur. Dek mana ya? Dijaga di dia. Dijaga. Mana di purantengan. Ayo. Anak incu milu kabeh di pundak. Sayyidina Umar datang ke sorban tinggalin di tangkal kurma setan tuan ieu. Begitu dekat dia, berat ka ditu. Ditanya ku babaturan setan, ya sorban Sayyidina Umar cekan. Sorban lah dipakai kasihan ku setan. Ya Allah, eta lain lalagaan jelema. Lain lalagaan atupannya nama. Lamun keur ngobrolkeun Yahudi, ngobrolkeun kafir, bahasa Sina Umar dina Bukhari. Dakni ya Rasulullah. Serahkeun ka kula ya Rasulullah. Pokona ku kula geus beheungna dipenggal kos kitu mah. Asal ngobrol Yahudi we dakni ya Rasul. Serahkeun ka Umar. Unggal-unggal aya sabaraha dakni dina Bukhari. Asal kenyaritakeun musuh Allah, musuh Kangjeng Rasulullah, langsung dakni. Ka dieu ka abdi keun kos kitu mah. Nyingkir tuan nyingkir. Kayak heula Umar ulah main dakni bae. Kangjeng Nabi. Eta kuna ku harenges-harengesna. Mentak Al-Faruq. Umar Al-Faruq
salah satu imah urang besisieun kadatangan ku teluh pan teluh teh setan di bawah setan bisi kadatsieun kadatangan ku jurig denden diunggal lawang Umar Al-Faruq setan aya merek eta sieun aing umpat setan ngumpat misalnya di Imah Haji Pendi tah aya ieu teh merekan Umar Al-Faruq moal wani begitu Haji Pendi keluar nah aing sieun ge ka itu ka sia mah di ulah keluar kuduna tetap diintip setan mah kan hebat aing sieun ge ka itu cekeun tapi keluar awas ya ku aing geus diancam bae ku Keistimewaan Sayyidina Umar emang naon? Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang alam kubur. Cik Kangjeng ke urang maot setelah maot urang dikubur ngaranna alam barzah. Didinya bakal aya dua malaikat munkar nakir bakal nanya. Poremna keberadaan sangat sieun menakutkan. Sayyidina Umar ngacung. Naon Umar? Pikiran urang, pikiran ieu lain. Cak Sayyidina Umar ka Kangjeng, iya pikiran ieu. Lamun pikiran ieu kokola dek dilawan ta malaikat. Mane mah macem-macem bae. Lamun masih kana pikiran anu ieu tatep kula mah dilawan bae. Beres. Ngaleos Kangjeng Nabi. Diuneg-uneg Sidina Ali. Coba yang nyamun maut bener tengah lawan. Bener ente tekan hebat sahabat bakaran itu mautlah Kangjeng Nabi mautlah Sayyidina Abu Bakar. Nah ketika maut Sayyidina Umar sesuai jeung wasiat kuburlah didinya di pinggir Sayyidina Abu Bakar ya Kangjeng ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dia Sayyidina Umar tak orang adab-adabanana mun zarah teh ngan teu bisa kuari mah miti maju mundur ke belah dia ke mundur deui antara kitu makomna set ieu Kangjeng Sayyidina Umar Abu Bakar di Sayyidina Umar kududa urang mundur adab-adabana mundur dina riad kuari lamun mundur katakol malah askar urang bisa liwat geus alhamdulillah geus kajeun. Nah Sayyidina Umar maot kuburkeun numimpin Sayyidina Ali. Beres Sayyidina Ali nyarita setik bahwa iyalah Umar Al-Faruq anu memisahkan hak jeung batil nu terkenal dengan kejawaraanana saha anu teu sieun cek Sayyidina Ali ka Sayyidina Umar musuh-musuh Allah termasuk setan disijatakeun ku Kangjeng Rasulullah sieun maka saat ieu nya geus aya di alam barzakh doakeun ku Sayyidina Ali beres ngadoa bubar kabeh Sayyidina Ali ge mundur begitu mundur menang 40 lengkah kadinya deui. Ngadenge keur jadi. Atuh urang mah sanajan ngadengekeun ge moal kadenge. Hati Sayyidina Ali mah kan masyaallah bisa dibukakeun hijab kan. Suara Sayyidina Umar bisa kadenge. Langsung dia Sayyidina Ali kieu. Bener kadenge. Begitu ditanya ku malaikat man rabbuka cik Sayyidina Umar teh pangeran aing Allah ai pangeran maneh Sayyidina Ali di luhur seserian cik Sayyidina Ali bener ieu Masya Allah kari cek malaikat teh ji atuh pangeran aing Allah sarua sesama pangeran Allah kok make rupa nu ieu cicing eta malaikat diteruskan wa man nabiuka cek malaikat iya digigir ta nabi ta digigir aing ngarendeng jeung ta cak nu saurang deui emang bisa ieu umat atuh kunaon ditanya atuh aing ya Umar mah moal ditanya cek ya jawara ta mah atuh beuteung ngalaleos kayak ada ulah ngaleos robah
banget ulah make banget anu nyingseun mukminin. Kafir Yahudi Nasrani silakan make banget nu mana bae ge. Tapi mukminin ulah make banget euy. Awas ya mun make banget tu ieu deui awas wae. Malaikat lapor ka Gusti Allah. Gusti, kuara ieu mah jelema. Cak Gusti turunkeun banget sia rupana. Beres, Sayyidina Ali seserian. Kapangi kan baca seserian Ali, kunaon maneh? Mata daku. Kun make seserian. Aduh. Nyata cek neta. Anu baheula waktu dihareupeun Kangjeng Rasul cek aya dek dilawan ku kula, ternyata kabeneran, bener. Ditanya sakumaha tadi tah? Tah kajawaraan Sayyidina Umar lain keur hirup bae geus maot masih keneh nyana nulungan mukminin. Sejak etalah turun seetik wajah Munkar Nakir teu pati sieun jasa, teu pati serem jasa, rada lah rada. Bahkan dititahkan ku Sayyidina Umar bagi jelema-jelema nu ditanya wali Allah, kekasih Allah, ulama-ulama sholihin, awas kudu make senyum saeutik. Sayyidina Umar bahara jasa. Dah, bantah ka ayeuna malaikat teh lamun nanya wali teu keras. Bab ingat ancaman sino awas ya kowe. Sayyidina Umar ka malaikat-malaikat diancam. Teu kira-kira tah. Nah iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi, cinta ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq, cinta ka Sayyidina Umar, cinta ka Sayyidina Utsman, cinta ka Sayyidina Ali lantaran eta khulafaur rasyidin nu opat lain sambarangan jelema. Dua anu jawara hiji Sayyidina Umar, dua Sayyidina Ali. Piawai Sayyidina Utsman ahli zuhud. Kemudian kitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq hartawan anu mengorbankan hartana. Di samping piawai mun maca Quran ceurik hartana nu sabaraha bae ge jang syiar agama Allah. Sebab nyana pedagang dikersakeun ku Gusti Allah naon bae nu geus aya di leungeun nyana laku bae. Urang mah pan ngemblok pedagang ya. Ngitung deui, ngitung deui. Deres teu buruk mah nu buruk mah pan hese. Dagang nu buruk lamun geus 2-3 poe teu laku atuh geus muter di dieu. Muter. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bah asal geus aya di leungeun nyana dikersakeun ku Gusti Allah laku bae jeung untung bae. Maka selama hidup Sayyidina Abu Bakar Siddiq berjuang perang di samping eta ketegasan anu luar biasa hartana dipakai ngabangun agama Allah. Ribuan onta ketika perang, ribuan onta pakai meuli abid dimerdekakeun dan lain-lain sebagainya. Masya Allah, ialah Sayyidina Umar kaistimewaanana mandak nyana berbagai pertimbangan ulah 40 80 sebab baheula di zaman Kangjeng 40 cuman aya ta'zir piceun hese keneh balik di zaman urang cek Sayyidina Umar komo ka hareupna deuk dipicieun ka mana jelema kual tambah ta'ziranana 40 jadi 80. Kuari lamun dilaksanakeun jelema nu mabok di ta'zir di 80 aman negara, aman negara. Ayeuna urang ngadenge mabok geus puguh minuman tambah ku obat-obat. Baheula mah sakadar aya magadon nyuri ahib sakadar sakitu doang tapi kuari mah sabu-sabu ekstasi dan lain sebagainya bisa ditiru deh dijieun ngahaja urang Indonesia mah boro-boro niru obat kos kitu atuh. Igomah di Mekah bae ge ditiru ku urang Madura, igomah ditiru. Eta kan aya tanda tanganan dan lain sebagainya. Bisaan urang Indonesia paspor bae ge kuat ka ditiru. Ijarago nipu urang Indonesia mah. Bararisaan. Mau obat-obatan mah. Ya Allah asal keluar bae nu asli.
tungguan sababaraha poe bakal kaluar nu ilegal nu palsu. Nah, asal timbul obat nu asli timbul nu palsu selalu kitu bae di Indonesia. Mendak kuari geus hararese mana nu asli mana nu palsu. Aya kiai nu asli aya nu palsu sarua bae. Geus dimimiti obat minuman datang ka kiai nu asli jeung nu palsu teh aya. Di dunia orang keliru di dunia mah, di akhirat mah moal. Di akhirat aku malaikat ditinggali sosok memilu ka ditu kiai. Pan kula kiai lain. Ieu mah juri cek malaikat berbulu kucing ieu mah. Ya Allah ya Rabbi. Iyalah cerita Sayyidina Umar, maka dicatatlah dina fikih had jelema nu merdeka syaribul khamri adalah 80 cilidan, abid 40 cilidan. Nah eta teh Sayyidina Umar teh di mana eta menangna? Pertimbangan cek Sayyidina Umar salat zuhur 4 rakaat ketika dijadikan Jumat jadi 2 nu 2 deui adalah khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat. Mentek teu beunang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh. Hiji kudu boga wudu, 2 teu meunang ka kitu buka aurat, nomor katilu teu meunang ka pasil. Teu meunang ka pasil lantaran salat keneh. Mata ulah acak-acakan mah khutbah sagala nyaritakeun kabeh. Khutbah nyaritakeun Agustus, khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah. Mentak geus teu bagusna teu kudu ditarjamah nya teh salat. Pengertianana salat. Geus lamun deuk ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan. Ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama orang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu. Ya karena itu tah geus sabadingan bahasa Arab daripada beusi ngarusak. Meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca. Ai nu dibaca dengan sabaris ai ngacona boh. Mun henteu ditek-trek ku masyarakat trek terus bae. Eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu. Asupkeun ka sumur. Nah eta. Jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat mutatadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco. Aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah, kudu aya sholawat, kudu aya Quran, kudu aya wasiat, kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Doa eta teu sah salat kabeh. Dak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain sa khutbah. Teu diuk teu sah. Sebab diangkat sarakaat. Geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula. Diuk karak nangtung deui mun neretet bae jana diukan heuy Aisyah goblok sia aing ge garusak salat aing sia. Nah eta lah mah khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat deuk khutbah mah nya deuk ceramah ketas Jumat atau meme Jumat. Oh, ceramah sadakna nya da tekan budak geus tah. Cenah nu ngadengikeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa. Ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah. Tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengikeunage teu meunang teu ngadengikeun. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam. Wa may yatakallam fala faqad lagu. Wa man lagu fala jum'atalah. Deuk kumaha coba? Di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang. Lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat. Wa man lagu pala Jumat lah teu boga Jumat sia teu sah.
Ye, atuh mah khotib barang lalagaan. Bila perlu main coklak di dieu. Ye, atuh khotib da kudu dula-deuleul pan ieu kos ge oh berarti robah khutbahna atuh. Geus babarodo masyarakatna, atuh khotibna kudu pinter. Oh, ngarusak aing khotib khutbah aing. Ulah dipaksakeun. Berarti barodo, geus atuh bere penerangan atuh ku khotib. Bere penerangan, ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat rusak atuh kabeh di karubahan. Dia acak-acakan. Tah, ieu keur sakalian nyaritakeun Sidna Umar, ieu bulan ieu, nu mantap 40 gaganti ta'zir. Nah, ieu ge khutbah gaganti salat. Nu 2 rakaat jadi khutbah. Handak teu bisa. Teu meunang teu buka wudu hati-hati. Jeung teu meunang lalagaan. Urang bae urang nu ngadengekeunna teu meunang nundutan. Hanya salat nundutan. Ieu mah geus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah. Geus bare nangtungnya mah khusyuk jasa. Aju nu digigireun ngantep deui. Harum imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nya kakara kudang. Ya deuk nangtung isin. Deuk diuk bae pan ada salat. Kumaya aingnya sekira. Saya sih hade. Ya, urang bae urang heula mimitian sing rapih. Jangan masjid nu rapih sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan. Bisi aya khotib anu ngaco urang henteu bisa negor khotib pindah. Salat Jumatna pindah ye urang di dunia moal kebel. Dibawa acak-acakan ku khotib-khotib bloon ieu. Tinyahun bawa eta salat acak-acakan segala jaritakeun ngaler ngidul ngetan kul tarjamah kudu dibaca. Lain haju acak-acakan. Hai tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah sia ngaco aing mah. Kagok aing ku suara sia. Aduh, Masya Allah. Nah, terjemahkan. Terus ayatnya terjemahkan. Wasiatnya terjemahkan. Ayat diterjemahkan mah. Benar naon terjemahkan. Usikum. Iya ya taqwallah. Kula wasiat ka kaula jeung kamari kabeh takwa ka Allah. Sing hararade. Benar naon tah. Beres Jumat. Imamna main catur. Pan tadi usikum ayuhan nas tegap ayuhan hai manusia ditatak lah turun khutbah main catur geus bandingan bakeun golok ai sia tapi usikum naon sia hah hayu jeung aing main caturna sia golok tah eta khotib anu bener. Ulama yang tunjuk khotib asal khotib nyandakan wasiat malulu ayuhannas ittaqullah waf'alu khairal la'allakum pohana tepuar urang gadinya da ka khotib Assalamualaikum salam jangan nonton TV aing teh senang khotib kos kitu. Ya Allah ya Rabbi ikan sholat masalahna ai ceramah mah kipudoli acak-acakan los utawa lain sholat tamanya nama sapira bisnis aduh dari ieu kudu bageus tepati ya Allah ya Rabbi karim. Karena perubahan-perubahannya nama daerah perubahan sih atau bencana. Kadangin aku orang kutub berapa nih. Coba ge, jadi bayar ngomong ke. Aku tuh berapa di kos gitu. Iya khutbah berarti gaganti soal sing hade. Geus hati-hati degekeun kurang.
perhatikan leungeun urang teu meunang uca aco ka dieu nunjuk doangnya nunjuk jadi masalah masa keur salat nunjuk. Wa man lagha fala jum'atalah. Lalagaan berarti tunjuk ngomong ngobrol fala jum'atalah teu sah Jumaatan sia. Eta cak Kangjeng Nabi. Sok dibaca kurang idza sa'idan khatibu 'alal minbar fala tatakallam. Wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Orang beungeut siang teu Jumaah. Ya Allah ya Rabbi eta hadis eta kan dibaca tu urang mah ji sugan teh naon cenah hartina makana tanyakeun atuh ji sugan teh eta mah hadis naon bae idza sa'idal khatib 'alal minbar di mana naik seseorang khatib kana mambiun mimbar fala takallam ente ulah ngajablog. Wa may yatakallam sahaja lamun ngomong faqad lagha berarti heureuy lalagaan. Wa man lagha fala jum'atalah cak Kangjeng Nabi jelema lalagaan berarti teu sah Jumaat. Tah abeh tenget urang besi salat di lembur urang terjemahanana ngaco urang negor teu bisa pindah. Salametkeun awak urang di akhirat aing waduh kos kiamat pan salat ieu mah lain ceramah ieu mah lain. Madak kula pernah di Garut Pajubah terus di Bandung salat Jumat milu begitu salat Jumat waduh ngaco ieu mah khutbah acak-acakan kieu langsung zuhur nah zuhuran salat salametkeun salat waduh bahaya pernah deui di Bandung dapat di Bandung ka dieu set Pajumah jeung guru malah di Bandung jeung guru di Cililin dekat dia dekat Banten mampir ka dia poe Jumat hayang poe Jumat nyanan pas itu harita pada larang langsung salat Jumat di Cililin rada beurang salat Jumat pada larang sarua Jumatna kos gitu Noel zuhur acak-acakan khutbahna salametkeun diri urang tapi ulah yen fitnah tegor heula ieu teh kapan khutbah ieu mah gaganti salat teu meunang ngaco lamun nya ngaco bae terus bae pindah urang mah nya terus bae urang nuturkeun ngaco ye atuh lagi salat ieu mah salat mantak sing hade salamat kan kita tanya pan mah haji deukeut ka masjid ieu sih kok masjid ka ditu Jumahna teu meunang gara pindah-pindah kumaha aing bae geus bongan sia ge kumaha sia tu aing kumaha aing lain mah haji pan eta teu kapisah masjid imah kajeun aing mah geus ngaji koski ge sia moal so amat aing kadang-kadang sok tungtung mah gelut bae di dinya ayo salamet ke si gade urang kan moal kebel di dunia ajung ke di akhirat urang aduh lamun ka neraka ku gara-gara urang salat Jumat teu ditarima deui kumaha coba ye salat Jumat cek malaikat teh rusak padu kula mah teh nyaho pan sia ngaji bae teu didengekeun saekeun sulu sia koe sia cek malaikat neraka sia deui kumaha coba urang emang Sayyidina Umar bisa ngalawan ke malaikat potongan urang mah pan gepeng bisa mantap ke Sayyidina Umar orang minta tolong ke Sayyidina Umar tolongannya aing jatuh wau ka sia sia tilok hadiah tilok naon tilok aing endek kumaha coba je tah badak salamet rapihan ibadah orang rapihan supaya mantep ka Allah mantep urang pan sesuai urang syariat saha nu bogana Allah nitahna ku batu Allah ulah sok dimodif-modif. Nah, ya nu mabok benang had ulah kurang ku pemerintah. Urang mah teu aya had. Beusi ke kurang datang digebugan bae di rumah. Urang teh ieu mabok ya kana gebugan bae ngaji kamari aing peminggu. Heuy. Saha nu kudu ngagebugan? Siapa tuh hak? Al gojo di negara. Ya di negara orang tengah lakukan atau geus teu mantep ke kumari akhirat. Ulah ju bertindak sorangan teu meunang.
Masya Allah, engke bae di akhirat keur dipanggil camat, lurah, bupati. Enggeus. Pokoknya lolonja we kabeh ka neraka jahanam. Ku gara-gara henteu diterapkeun ieu. Tah, kos kitu ieu keur carita syariat. Minimal urang nyaho kesalahan-kesalahan. Abeh urang ulah ngalaksanakeun kesalahan sebab ternyata sanksi mabok nu sakitu beratna. Cirian kitabna lantaran ieu ngaji mingguan kitab terakhir. Nu kolot menyaho datang nyaho teu Syawal. Wallahu a'lam.